Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Qayyumis samawati anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit nu tujuh wal ardina sareng pirang-pirang bumi anu tujuh mudabbiril khalaiki anu ngurus kana pirang-pirang makhluk ajmaina tegasna sadayana ba'isir rusuli anu parantos ngutus ka pirang-pirang utusan sholawatuhu ari pirang-pirang rahmat Allah wasalamuhu sareng rahmat Allah salam Allah alaihim eta mugi tetep ka para rusul ilal mukallafina kasadayana mukallaf lihidayatihim karena nuduhkeun kasadaya mukallaf wa bayani syara'i'id dini sareng mertelakeun kana pirang-pirang syariat agama bidalailil qat'iyati kalawan pirang-pirang dalil anu pasti wa wadihatil barohina sareng pirang-pirang dalil anu pertela atau anu jelas. Ahmaduhu muji kuring ka Allah ala jami'i ni'amihi kana sadayana pirang-pirang nikmatna Allah taala wa as'aluhu sareng nyuhunkeun kuring ka Allah al-mazida kana tambah-tambah min fadlihi tina kautamaanana Allah taala wa karami sareng berehanana Allah taala wa asyhadu sareng nyaksian kuring an la ilaha kana saya sanyana eta henteu aya pangeran illallahu angin Allah taala al-wahidu anu sahiji al-qaharu anu maha maksa al-karimu anu berehan al-ghafaru anu seueur pangampurana wa asyhadu sareng nyaksian kuring nekatkeun nyaksian kuring anna sayyidana Muhammadan kana yen sanyana Gusti urang sadayana Muhammadan tegasna Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanna Allah taala wa habibuhu sareng kakasihna Allah wa khaliluhu sareng kakasihna Allah oge Abdul makhlukina anu jadi pang utama na sadayana makhluk al mukarramu anu dimuliakeun bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an al azizi anu ngelehkeun al mukjizati anu jadi mukjizat al mustamirrati anu tetep hukumna ala ta'aqubis sinina karena pirang-pirang kana ngiring-ngiringanana ganti-gantina pirang-pirang zaman wa bisunani sareng nyandak pirang-pirang peraturan al mustanirati anu nyaangan lil mustarsyidina pikeun jalma-jalma anu meunang pituduh al makhsusu anu ditangtukeun anu dikhususkeun bijawami'il kalimi kalawan sakabeh pirang-pirang kalimah atawa omongan wasamahatid dini sareng murahna agama Islam wassalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah taala wassalamuhu sareng salamna Allah taala alaihi eta mugi tetep ka Kanjeng Nabi wa ala sairin nabiyina sareng kasadayana para nabi wal mursalina sareng pirang-pirang utusanana wa ali sareng kakulawargina kullin sadaya nabi wa sairis sahilina sareng kasadayana jalmi-jalmi anu saleh amma ba'du faqad rawaina maka nyata parantos ngarewayatkeun ka urang an Ali bin Abi Thalib katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa Abdullah bin Mas'ud
sareng ti Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad ibn Jabal sareng ti Mu'ad bin Jabal wa Abi Dardai sareng ti Abi Darda wa Bani Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Mas'idin Al-Khudri radhiyallahu mugi mikarido Allah anhum kasadayana min turukin tina pirang-pirang jalan sanad kasiratin anu seueur biriwayatin kalawan pirang-pirang riwayat mutanawwi'atin anu rupa-rupa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh man hafidho sing saha jalma anu ngariwayatkeun ala ummati ka umat kuring arba'ina hadisan kana 40 hadis min amri diniha tina urusan agamana umat kaula ba'asahullahu ta'ala ba'asahu maka ngahudangkeun ka itu jalma sa Allah Ta'ala yaumal qiyamati dina poe kiamat fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i tetap dina golongan pirang-pirang ahli fikih wal ulama'i sareng golongan ulama. Dina kauluhu man hafidho di dieu maknana teh saha jalma anu narima hadis ti guruna terus didugikeun deui ka baturna anu muslim nah kaluaran kalawan ngariwayatkeun atawa nuliskeun supaya dibaca ku baturna eta hafidho di dieu maknana. Qauluhu ala ummati maknana teh ala bimakna allami lita'lili maka maknana karena nyaah ka umat kaula sanajan teu katalar lafadna itu mah urang ngiringan gitunya nyebarkeun deui 40 hadis ya. Wa fi riwayatin sareng dina hiji riwayat deui ba'asahu ngahudangkeun ka itu jalma saha Allah faqihan halna ahli fikih aliman tur jadi jalma alim. Wa fi riwayati Abi Darda sareng dina riwayati Abi Darda wa kuntu sareng bukti kuring lahu ka eta jalma yaumal kiamati dina poe kiamah syafi'an eta anu nyafaatan wa syahidan sareng anu nyaksian. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud sareng dina riwayatna Ibnu Mas'ud mah lahu ka eta jalma udkhul pek asup anjeun min ayyi abwabil jannati ka lawang-lawang mana bae tina pirang-pirang lawangna surga syi'ta anu karep anjeun. Wa fi riwayat Ibnu Umar sareng dina riwayatna Ibnu Umar mah kutiba dituliskeun itu jalma fi zumratil ulama'i dina golongan ulama wa husyira sareng dikumpulkeun itu jalma fi zumrati syuhada'i dina golongan syuhada wattafaqo sareng parantos ittifaq saha al-hufadu pirang-pirang anu katalar hadis ala annahu kana sanyana ieu hadis teh hadisun dhaifun eta teh hadis anu dhaif wa in kasurat turukuhu jeung sanajan loba naon turukuhu pirang-pirang jalan atau sanadna itu hadis. Waqad sannafa sareng nyata parantos ngarang saha al ulama'u para ulama radhiyallahu mugi mikarido Allah anhum ka para ulama fi hadal babi dina ieu bab makana kitab-kitab la yuhsa anu henteu kahitung minal musannifina di pirang-pirang karanganana minal musannafati
tina pirang-pirang karanganana. Fa awwalu man maka ari pangheulana jalma alim tuhu anu nyaho kuring ka itu jalma alim sonapa anu ngarang itu jalma fihi dina ieu bab Abdullah ibnul Mubarak eta Abdullah ibnu Mubarak summa Muhammad ibnu Aslam at-Tusiyu bangsa Tusi al-alimu ar-rabbaniyu tegasna al-alim ar-rabbani summa al-Hasan bin Sufyan tuluy Hasan bin Sufyan an-Nasaiyu orang Nasai wa Abu Bakrin sareng Abu Bakar al-Ujariyu orang Ujari wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani sareng Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani orang Asfahan wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman as-Sulamiyu wa Abu Sa'id al-Maliniyu wa Abu Utsman as-Sabuniyu wa Abdullah bin Muhammad al-Ansariyu wa Abu Bakrin al-Baihaqi wa khalaiku sareng pirang-pirang jalma la yuhsona anu teu kaitung itu jalma minal mutaqaddimina tegasna ti ulama-ulama anu tipayun wal mutaakhirina sareng anu tipengker wa qadistakhartullah ta'ala wa qadistakhartu sareng nyata parantos nyuhunkeun kuring Allah ka Allah ta'ala fi jami'i arba'ina hadisan dina ngumpulkeun kana 40 naonana hadisan hadis iktidaan karena nurut diha ula ila imati karena ia pirang-pirang imam al-a'lami anu seperti pirang-pirang gunung nuseur ilmuna anu seperti pirang-pirang gunung wa hufadil islami sareng pirang-pirang anu apal hadis mertelakeun tentang Islam wa qad ittafaqa sareng nyata parantos ittifaq mufakat sahal ulama-ulama ala jawazil amali kana ngamenang nak ngamalkeun atau ngagunakeun bil hadis dhaifi kana hadis anu dhaif fi fadailil a'mali dina pirang-pirang padilah dina pirang-pirang amal wa ma'ahada sareng sarta ieu ngamalkeun hadis anu dhaif teh falaisa timadi maka henteu aya naon i'timadi tatangeunana atawa sandaranana nyandarkeun kuring itu ala hadal hadisi kana ieu hadis anu dhaif bal ala qouli sallallahu alaihi wasallam tetapina berdasarkeun kana dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati dina pirang-pirang hadis anu sahih liyuballig asyahid liyuballig nyata kudu nganepikeun saha asyahidu jalmi anu hadir ngaji diajar minkum ti antara aranjeun al-ghaiba kanu teu hadir ka pangajianana wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam sareng dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu ta'ala muga nyaangan insyaallah taala Allah taala amrun kana hiji jalma amrun imro'an ka hiji jalma sami'a anu nguping itu jalma maqalati kana maqalahna kuring cariosan kuring fawa'aha tuluy nalar itu jalma kana omongan kuring fa'addaha tuluy nyabarkeun itu jalma kana omongan kuring kama sami'aha sakumaha ngupingna itu jalma kana omongan kuring summa minal ulama'i maka kari-kari eta tetep ti ulama man ari jalma jamaah anu ngumpulkeun itu man al arba'ina kana 40
hadis fi usuliddini dina masalah usuluddin. Wa ba'duhum jarang sareng sebagian ti ulama fil furu'i dina masalah furu', wa ba'duhum sareng sebagian di ulama fil jihadi dina masalah jihad. Pan jihad wa ba'duhum sareng sebagian di ulama fi zuhdi dina masalah zuhud, wa ba'duhum fil adabi sareng sebagian deui di kalangan ulama teh fil adabi dina pirang-pirang adab, wa ba'duhum fil khutabi sareng sabaraha deui bagian di ulama teh fil khutabi dina masalah pirang-pirang khutbah. Wa kulluha jarang ari sadayana anu disebutkeun tadi anu maqasidul sholihatun eta ngandung maksud-maksud anu alus. Rodia mugi mikarido Allahu Allah Ta'ala an qasidiha karena anu bogana itu pamaksadan. Wa qad ra'aitu sareng nyata tos ningali kuring jami'a arba'ina kana ngumpulkeun 40 hadis ahamma anu leuwih penting min hadza kullihi min hadza tibatan ieu kullihi tegasna sadayana. Wahia sareng ari sadayana arba'una hadisan eta 40 hadis mustamilatan anu mencakup ala jami'i zalika kana sadaya itu anu dimazkur itu mazkur. Wa kullu hadisin sareng ari sadaya hadis minahatina 40 teh qaidatun eta jadi qaidah adimatun anu gede min qawaidid dini tin anu tetep tina pirang-pirang qaidah agama. Qad wasofahu anu nyata parantos nyipatan kana itu hadis saha al ulama bi anna madarul islami kana sanyana pokokna atau pusatna tina Islam alaihi eta kana eta hadis alaihi kana eta hadis au huwa atau ari itu hadis nisful islami eta saparo na atau setengahna agama Islam awasulusahu atawa sapertiluna tina agama Islam au nahudalik atawa umpamana itu kabeh. Summa altazimu tuluy non netepkeun kuring fi hadhil arba'ina dina ieu hadis anu 40 antakuna kana yen aya hadis-hadis sahihatan anu sahih wa mu'damuha sareng ari gegedena hadis-hadisna bi sahihail Bukhari wa Muslimin eta dina kitab sahih Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Wa adzkuru sareng nyaritakeun kuring kana ieu hadis-hadis mahzufatan bari dibuang al asanidi tina pirang-pirang sanadna yasula supaya gampang naon hifduha ngapalkeunana hadis-hadis. Wa ya umma sareng supaya sumarambah al intifa'u naon al intifa'u ngalap manfaatna biha kana itu hadis insya'a lamun ngersakeun insyaallah taala Allah taala summa utbi'uha tuluy milukeun kaula kana ieu hadis-hadis bibabin kalawan hiji bab bidobti khafiyyin khafiyi dina malenggeran anu samar tina pirang-pirang lafadzna khafiyi al-fadhiha tina pirang-pirang lafadzna itu hadis-hadis wayan bagi sareng misti atawa sareng perlu likulli ragibin kasakur-sakur jalma anu resep fil akhirati kana kahirupan akhirat an ya'rifa naon an ya'rifa yen nganyahokeun itu jalma anu resep kana kahirupan akhirat hadhil
ahadisa kana ieu pirang-pirang hadis anu 40. Lima istamala karena perkara istamala anu mencakup itu hadis alaihi kana itu perkara minal muhimmati tegasna tina pirang-pirang perkara anu penting wah tawat sareng ngawa wengku eta hadis alaihi kana itu perkara minatan bihi tegasna tina ngelingan ala jami'i taati kana sakabeh pirang-pirang taat ka Allah Ta'ala wadzalika sareng ari itu perkara penting dohirun eta anu dohir liman kajalma tadabbarahu anu mikir-mikir itu jalma huna kana itu perkara wa 'alallahi sareng eta tetep ka Allah iktimadi ari bersandar kuring bersandar wa ilaihi sareng eta tetep ka Allah tafwidi ari masrahkeun kuring wastinati sareng panyarandean kuring walahu sareng eta tetep ka Allah alhamdu ari sadaya puji wan ni'matu sareng sadaya nikmat wabihi sareng eta wungkul ka Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pitulung wal ismatu sareng nyuhunkeun pangraksa. Al hadisul awwalu hari hadis anu kahiji tina anu 40 an amiril mukminina katampi ti amiril mukminin Abi Habsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an qala ngadawuh Sayyidina Umar sami'tu nguping atau ngarungu kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios atau ngadawuh innamal a'malu sanyanyana sahna sah golibna amal bangsa badan bin niyati eta kalawan niat wa innama sareng pastina eta likul limriin tetep ka sakur jalma ama ari perkara nawa anu di niatan itu jalma nawa anu niat itu jalma paman maka saha jalma kana anu bukti naon hijratuhu hijrahna itu jalma ilallahi eta niat karena Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah taala wa hijratuhu maka ari hijrahna itu jalma ilallahi eta tetep taat ka Allah wa rasulihi sareng turut ka Rasulullah waman sareng saha jalma kanat anu bukti itu siman hijratuhu naon hijratuhu hijrahna itu si mantel di dunia eta niat ngarah dunia yusibuha anu hayang menang itu jalma kana itu dunia au imroatin atawa niat hayang awewe yan kihuha anu rek ngawin itu jalma ka itu awewe hijratuhu maka ari hijrahna itu jalma ila ma eta kana perkara hajaro anu hijrah itu jalma ilahi kana itu perkara kana itu ma rawahu pantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha imam al muhaddisina dua imam ti golongan ahli hadis Abu Abdillah tegasna Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi Imam Muslim fi sahihai madina kitab sahih Bukhari sareng Muslim alladaini anu ari duanana huma eta ana huma as-sahhu alladaini huma as-sahhu ari anu ari duanana eta pangsoehna al-kutubi tina pirang-pirang kitab al-musannafati anu di karang gitu. Al hadis usani
hadis anu kadua an Umar radhiyallahu anhu aidon kata piti Sayyidina Umar deui qala nyarios Sayyidina Umar bainama dina waktu hari kami bainama nahnu julusun dina waktu ari ka urang sadaya eta nuju calik inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam cakoton Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin dina hiji poe irtolaa datang alaina ka urang sadayana saha rajulun hiji lalaki sadidu bayadis siabi anu banget bodas pakaianana syadidu sawadi syari tur anu banget hideung pisan rambutna la yuro alaihi henteu katinggal ka itu rajul ka itu lalaki naon asaru safari tapak lelempangan wala ya'rifuhu sareng henteu aya anu apaleun ka itu rajul minna ti urang sadayana saha ahadun saurang. Oke, hatta jalasa sehingga calik itu rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas nada tuluy nyarandekeun itu lalaki rukbataihi kana dua tuurna lalaki ila rukbataihi kana tuur duanana Kanjeng Nabi aduh tuurna wa wadoa sareng nenden itu lalaki itu rajul kafaihi kana dua dampal pananganana ala fi fakhidaihi dina luhureun pahana Kanjeng Nabi dua pahana Kanjeng Nabi waqala sareng ngadawuh itu lalaki itu rajul ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad akhbirni coba caritakeun ku anjeun ka kuring anil islami tentang masalah Islam faqala maka ngawaler saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu ari Islam antasyhada eta yen nyaksian anjeun an la ilaha kana sanyana eta henteu aya pangeran illallahu angin Allah taala wa anna Muhammadan sareng sanyana Nabi Muhammad Rasulullah eta Rasul Allah utusan Allah wa tuqimus sholati sareng kudu ngalakukeun ngadegeun anjeun as-sholata kana salat wa tu'tiya sareng kudu nunaikeun anjeun kudu mikeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasumu sareng kudu puasa anjeun Ramadan dina bulan Ramadan wa tahujja sareng kudu munggah haji tahujja sareng munggah haji anjeun al baita ka baitullah ini starta lamun atau di mana-mana kawasa anjeun aya bekal sareng aya kendaraan aya jangan apakahan ilaihi ka itu baitullah sabilan di jalana waqala ngadawuh itu lalaki sodaka leres pisan anjeun Fa'ajibna maka kaget kuring sadayana lahu ka itu lalaki yas'aluhu halna nanya itu rajul lahu ka Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu sareng ngabenerkeun itu lalaki ka Nabi engko nanya tapi ngabenerkeun gitu lamun urang mah nya teh kusab teu nyaho teh ieu mah nanya teh kalah benerkeun tapi itu berarti apalin mata takjub kaget para sahabat yang ngabandunganana qala ngadawuh itu lalaki fa akhbirni anil iman coba caritakeun ku anjeun ka kuring anil imani tentang masalah iman tina masalah iman qala ngadawuh Kanjeng Nabi antu mina yen kudu imankeun anjeun billahi ka Allah taala wa malaikati sareng ka malaikatna Allah taala wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah taala wa rusulihi sareng ka pirang-pirang rasulna Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir wa tu'mina sareng kudu ngimankeun anjeun bil qadari kana qadar
atau apa pasten khairihi tegesna saena itu qadar wa syarrihi sareng awarna itu qadar. Qala maka ngadawu itu rajul sodakta bener anjeun. Qala ngadawu itu lalaki fa akhbirni anil ihsani. Fa akhbirni coba caritakeun ku anjeun ka kuring anil islami tina masalah anil ihsani tina masalah ihsan. Qala ngadawu kanjeng Nabi an ta'budallaha nyaeta yen kudu ibadah anjeun Allah ka Allah taala ka annaka seolah-olah ari anjeun tarahu eta ningali anjeun ka Allah. Fa nilam takun maka lamun henteu bukti anjeun tarahu eta ningali ka Allah fa innahu maka sanyana ari Allah yaroka eta ningali ka anjeun. Qala ngadawuh itu lalaki fa akhbirni anisah coba caritakeun ka kuring anisaati tina masalah kiamat. Qala ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ul henteu aya ari anu ditaros anahatina masalah kiamat bi a'lama eta leuwih nyaho minasaili tinimang anu nanya. Qala ngadawuh itu lalaki fa akhbirni an amaratiha fa akhbirni maka coba caritakeun ku anjeun ka kuring an amaratiha tina pirang-pirang cirina kiamat. Qala ngadawu kanjeng Nabi antalidal amatu nyaeta di mana-mana yen ngalahirkeun naon al amatu amat budak robbataha kagustina katuana wa antaro mana antaro antalidal amata robatahu wa antaro sareng yen ningali anjeun al hufata kajalma anu henteu marake sendal al hufatal urota jalma anu henteu marake sendal anu ditaranjang al alata anu palakir ria asyai anu ngarangon be anu ngangon be yatabahauna tur pada bunga kabeh yatatawaluna tur paluhur-luhur kabeh fil bunyani dina nyen adegan-adegan atau nyen bangunan-bangunan suman tolako tuluy indit ngaleos itu rajul palabistu maka cicing kuring kanjeng Nabi malian dina zaman dila summa qala nyara dalila gitu nya cicing heula rada dalila summa qala tuluy naros kanjeng Nabi ya Umar hai Sayyidina Umar atadri nah terang anjeun manisail saha anu nanya bieu teh gitunya saha jalma anu nanya bieu teh qul tu ngadawu kuring saur Umar teh Allahu wa rasuluhu a'lam Allahu ari Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala ngadawu kanjeng Nabi fa innahu jibrilu fa innahu maka sanyana anu naros teh jibrilu eta malaikat Jibril atakum datang Jibril ka aranjeun yu'allimukum bari mere pelajaran Jibril ka aranjeun dinakum kana agama aranjeun. Rawahu pantos ngariwayatkeun kana itu hadis saha Muslimu Imam Muslim. Al hadisus salisu hadis anu katilu an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab katampi ti Ibnu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu nguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawu buniyal islamu ala khamsin bunia diadegeun naon al islamu agama Islam ala khamsin kana 5 tihang syahadati alla ilaha illallah
kahiji nyaksian sanya nyana eta henteu aya pangeran illallahu angin Allah taala wa anna Muhammadan sareng sanya nyana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wa iqamis sholati sareng ngadegkeun salat wa itaiz zakati sareng ngaluarkeun zakat wa hajjil baiti sareng kaopatna ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah wa shaumi Ramadana sareng kalimana puasa dina bulan Ramadan. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana itu hadis sah al-Bukhari wa Muslimu. Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Al hadis rabi hadis anu kaopatna an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana parantos nyarios ka urang sadaya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bari ari Rasul as-shadiqu eta anu bener al-masluhu tur anu dibenerkeun ku Allah. Inna ahadakum kana sanyanya salah sahiji ti aranjeun yujma'u eta dikumpulkeun khalquhu naon khalquhu kajadian awakna si ahad fi batni ummihi tina patuangan ibuna itu ahad arba'ina yauman dina 40 poe nutfatan halna caimani summa yakunu alaqatan tuluy bukti itu ahad alakotan eta jadi getih kimpel segumpal darah misla dalika harna seperti itu 40 poe summa yakunu tuluy bukti itu ahad mudgotan eta daging segumpal daging misla dalika halna seperti 40 poe summa yursalu tuluy diutus ilaihi ka itu ahad karena itu mudghah saha al malaku malaikat teh berarti pasti katilu tina 40 berarti 120 poe atau dina usia kandungan 4 bulan diutus malaikat fayanfuhu maka niup malaikat fihi ka itu ahad kana ruhna ar-ruha kana ruhna wa yu'maru sareng diparentahkeun itu malaikat bi arba'i kalimatin kana nuliskeun 4 pirang-pirang kalimat bikat bi rizkihi hiji nuliskeun rizkina itu ahad wa ajalihi sareng kadua ajalna itu ahad wa amalihi sareng katilu amalna itu ahad wasakiyun sakiyun itu non jeung kaopatna eta cilaka au saidun atawa bagja wallahi maka demi Allah alladzi la ilaha anu teu aya pangeran ghairuhu anu salian Allah. Inna ahadakum sanyana salah saurang ti aranjeun la ya'malu eta tetep rek amal si ahad bi amali ahli jannati kalawan amalna ahli surga hatta ma yakunu sehingga henteu aya eta tetep bainahu wa bainaha di antara ahad sareng antara surga illa diraun naon illa diraun angingan sasiku payasbiku tuluy miheulaan alaihi ka itu si ahad naon alkitabu tulisan amal ahad silakana paya malu maka akhirna amal itu ahad bi amali ahli nari kalawan amal atau pagaweanana ahli neraka payadkhuluha tuluy asub itu ahad kana neraka wa inna ahadakum sareng sanyana salah saurang ti ara rajin la yamalu eta tetep rek migawe itu ahad bi amali ahli nari kalawan pagawean ahli neraka hatta mayakunu sehingga henteu aya henteu aya bainahu antara itu ahad wa bainaha sareng antara neraka illa diraun angin ngan sasiku
Fayasbiku tuluy miheulaan alaihi ka itu ahad naon alkitabu tulisan salametna fayamalu maka ngamal kata beramal itu ahad amal akhirna bi amali ahlil jannati kana amal ahli surga payadkhuluha tuluy lebet man kana surga rawahu Bukhari wa Muslim. Al hadisul khamisu hadis anu kalimana an ummil mukminina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa sasa jalma ahdasa anu nganyarkeun itu si jalma fi amrina dina agama kuring hada anu ieu nyaeta agama Islam teh malaisa makana perkara laisa anu henteu aya itu ma minhu eta tina agama kuring bahwa raddun maka eta perkara teh raddun ditolak tertolak rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin salina hiji riwayat muslimin ti Imam Muslimah man amila sing saha jalma anu beramal amalan kana hiji amal laisa alaihi anu teu aya alaihi eta tetep kana amal naon runa syariat kuring bahwa raddun maka ari itu amal teh raddun eta ditolak. Al hadisu sadisu hadis anu kagenep an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala sanyanyana perkara anu halal bayyinun eta tos jelas wa innal harama sareng sanyanyana perkara anu haram bayyinun eta jelas wa bainahuma sareng eta tetep di antara halal sareng haram umurun ari perkara-perkara mustabihatun anu saliru subhat mustabihatun musamar la ya'lamuhunna teu nyahoeun kana itu mutasyabihah saha kasirun lolobana minan nasi anu tetep di jalma-jalma paman maka saha jalma ittaqo anu ngaraksa itu si jalma asubuhati kana pirang-pirang subhat faqadis tabarroa maka nyata faqadis tabarroa neangan bersih itu si jalma atau karena kebersihan jalma lidinihi karena agamana itu si jalma wa irdihi sareng kawirana itu jalma paman sareng saha jalma waqa'an tumiba ya jalma asubuhata kana anu subhat waqa'a maka tumiba itu si jalma fil harami dina haram karra'i seperti jalma anu ngangon yar'a bari ngangon itu jalma haulal hima dina lingkungan anu dilarang gitunya di lingkungan anu dilarang yusiku anu deket bari deket itu si jalma an yarta'a eta yen ngangon itu jalma fihi dina anu dilarang ala masih ingat anjeun ingatlah ketahuilah wa inna likulli malikin himan wa inna likulli malikin sareng nyana tetep kasakur sakur raja himan naon himan aya larangan ala kanyahokeun wa inna himallahi sareng nyana larangan Allah teh maharimuhu eta pirang-pirang anu diharamkeun ku Allah ala kanyahokeun ingat-ingat wa inna fil jasadi sareng sanyana eta tetep dina jasad mudgotan naon mudgotan aya daging ida sholahat
di mana-mana beres itu daging, itu mudgoh, solaha maka beres naon al jasadu jasad, kulluhu tegasna sadayana jasad. Wa ida pasadat sebaliknya lamun teu maruksak itu mudgoh pasada maka ruksak naon al jasadu jasad, kulluhu tegasna sadayana itu jasad. Ala masing ingat wahyal qalbu, ketahuilah bahwa itu mudgoh teh al qalbu eta hate. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisu sabi'u, hadis anu katujuh an Abi Ruqayyah Tamim bin Al-Ausin ad-Darri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Ad-dinu ari agama an nasihatu eta nasihat atawa ketulusan nasihat di dieu mah. Kulna naros kami liman ka saha eta teh. Qala ngadawu kanjeng Nabi lillahi ka Allah taala walil kitabihi kalawan tadi lillahi ka Allah taala kalawan ku ibadah gitunya ikhlas atau naon teh nasihat gitu ya ketulusan orang ibadah ka Gusti Allah atau ikhlas teh wali kitabihi sareng kana kitabna Allah taala wali rasulihi sareng ka utusanana Allah taala ku cara nurutan gitu. Wali a'immatil muslimina sareng ka imam-imam jalma muslim anu muslim. Wa ammatihim sareng ka umumna jalma-jalma Islam. Rawahu Muslim al hadis saminu hadis anu kadalapana an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu diparentah kuring an uqatila kana yen merangan kuring annasa ka jalma-jalma hatta yashhadu sehingga yen nyaksian atau jalma-jalma atau bersyahadat nyaksian an la ilaha kana yen sanyana eta henteu aya pangeran illallah angin Allah taala wa anna Muhammadan sareng sanyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah taala wa yuqimu sareng ngalakonan atawa ngadirikeun yaqimu eta jalma-jalma as-sholata kana salat wa yu'tu sareng migawe atawa masihkeun jalma-jalma zakata kana zakat. Faida fa'alu dalik faida fa'alu maka di mana-mana migawe itu jalma-jalma dalika kana syahadat jeung anu saterasna asomu maka ngaraksa itu si jalma-jalma min niti kuring dimahum kana pirang-pirang getihna itu jalma-jalma wa amwalahum sareng pirang-pirang harta na itu jalma-jalma illa bihaqil islami angin kalawan hak agama Islam wa hisabuhum sareng ari hisabanana itu jalma-jalma Allah taala eta tetep Allah taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al hadits rasih wari hadis anu kasalapana an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakharin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum ari perkara anu ngalarang kuring ka araranjeun anhu tina itu perkara pacitani buhu maka eta kudu ngajauhan aranjeun kana itu perkara wama amartukum wama sareng ari perkara amartukum anu miwarang kuring ka araranjeun bihi kana itu ma fa'tu maka pek pigawe ku araranjeun minhu tina itu ma mastata'tum dina salagi kawasa aranjeun kana itu masa kemampuan anjeun wa innama pastina fa innama ahlakal ladina min qablikum
Fa inna ma ahlaka pastina geus nyilakakeun alladzina kasaka bejalma min qablikum anu tetep tina sameme araranjeun kasratu masailihim. Naon kasratu masailihim loba pirang-pirang pertanyaan jalma-jalma. Waqtilapuhum sareng nyulayaanana itu jalma-jalma ala anbiyaihim ka pirang-pirang nabina itu jalma-jalma. Rawah Bukhari wa Muslim al hadisul asiru hadis anu ka-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala sanyanyana ari Allah ta'ala tayyibun etadat anu alus layak walu mual narima Allah illa tayyiba angin kanu alus deui wa innallaha sareng sanjana Allah taala amarul mu'minina eta marentakeun Allah al mu'minina ka jalma-jalma mukmin bima kana perkara amaro anu parantos marentah Allah bihi kalawan itu perkara al mursalina kasadayana utusan. Faqala maka ngadawu Allah Ta'ala ya ayyuhar rusulu hei sadayana utusan kulu pek dahar ku aranjeun minat thayyibati tina pirang-pirang anu halal wa malu sareng kudu migawe araranjeun sholihan kana amal soleh. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum tsumma dzakara rajulu yutilu safar ya ayyuhalladzina amanu he eling sakabeh jalma anu iman itu jalma kulu baik dahar ku araranjeun min thayyibatin tina pirang-pirang halal nama perkara rojakna anu parantos ngarijekian kami kum ka araranjeun kana itu perkara cuma zakaro dulu nyaritakeun Abu Hurairah ar-rajula ka hiji lalaki yutilu anu jauh itu lalaki asafaro kana lelempanganana asy'asa halna ruwagriwige itu lalaki abaro turhalna balau itu lalaki ya muddu bari ngangkatkeun itu lalaki yadai kana dua leungeunna itu lalaki ila sama ka langit ngadoa itu si lalaki hal disapar teh bukna ruwagriwig belawuk di kucal gitunya ngadoa aja mata ya Rabbu hai pangeran wahai pangeran abdi wa mat'amuhu halna ari kadaharanana itu lalaki teh haramun eta haram wa masyarabuhu sareng ari inumanana itu lalaki haramun eta haram wa malbasuhu sareng ari pakaianana itu lalaki haramun eta haram wa gudiya sareng ngalap kakuatan tina itu lalaki bila harami ku barang anu haram fa anna maka arekuma yustajabu diijabana itu si jalma yustajabu diijabahna lahu itu lalaki rawahu Muslim al hadisul hadiyasyara hadis anu ka-11 an Abi Muhammad al Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tegasna putrana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mantu ya Abi Thalib Ali bin Abi Thalib yang memberati diri cucunya.
Al hadisul hadiyah asyara al hadis anu ka-11 an Abi Muhammadin Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam cucuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi sareng kakasihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala hafidtu katalar kuring hiji hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da kudu ninggalkeun anjeun makana perkara yuribu ka anu ngamangmangkeun itu perkara ka anjeun atawa anu ngaragukeun ka anjeun karena perkara la yuribu ka anu henteu ngaragukeun anjeun rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun shahihun. Imam Tirmidzi mah eta hadisna hadis hasan sahih. Al hadis tsani asyara hadis anu ka-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min husni eta tetep tina anu matak ngajadikeun alusna islamil mar'i islamna hiji jalma tarkuhu ari ninggalkeunana itu si jalma makana perkara layanihi anu henteu aya gunana itu perkara ka itu jalma. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Al haditsu salisa asyara an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khadimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu henteu sampurna iman saha ahadukum salah saurang ti araranjeun hatta yuhibba sehingga yen mikaresep itu jalma li akhihi kadulurna itu si jalma kadulurna itu si ahad maka perti perkara yuhibbu anu mikaresep itu ahad kana itu ma li nafsihi pikeun dirina sorangan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al hadis Rabi'ah asyara hadis anu ka 14 an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in la yahillu henteu halal ngocorkeunana naon damu mri'in getihna hiji jalma anu Islam damin mri'in muslimin la yahillu henteu halal ngocorkeunana naon damu mri'in muslimin getihna hiji jalma anu muslim illa bi salasin angin kusabab salasa hiji tina tilu perkara asayyibu kahiji randa atawaduda azani anu berzina wan nafsu sareng getina awak-awakan bin nafsi kusabab ngabunuh awak-awakan watariku sareng getih jalma anu ninggalkeun lidinihi kana agamana itu jalma al mufarriqu anu misahkeun awakna lil jamaati tina golongan jalma-jalma Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisu khamisa asyara hadis anu ka-15 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man kana yu'minu billah man saha jalma kana anu bukti itu man yu'minu eta ngimankeun itu man billahi ka Allah taala wal yaumil akhir sareng kana poe akhir atau kana poe kiamat falyakul maka kudu ngucapkeun atau kudu ngomong itu jalma khairon kana anu alus awliyasmut atawa mending kene cicing itu si jalma waman sareng saha jalma kana anu bukti itu si eman yu'minu eta iman si eman billahi ka Allah taala wal yaumil akhir sareng kana poe akhir fal yukrim maka kudu ngamuliakeun itu si eman jarohu kata tangkana itu si eman waman sareng sahaja maka anu bukti itu si eman yu'minu eta iman si eman billahi ka Allah taala wal yaumil akhir sareng kana poe akhir fal yukrim maka kudu ngamuliakeun itu si jalma daifahu ka tamuna itu si jalma rawahul bukhari wa muslim al hadisu sadisu asyara hadis anu ka genep belasna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sanyanyana lalaki aya hiji lalaki qala eta nyarios di Nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausini mugi ngawasiatan Gusti ka abdi Ola ngadawuh Kanjeng Nabi la tagdob ulah gede ambek anjeun parodada maka ngulang-ngulang Kanjeng Nabi miroron kalawan sababaraha balikan Ola ngadawuh Kanjeng Nabi la tagdob ulah gede ambek anjeun rawahu al-Bukhari al hadis sabi'a asyara hadis anu ka-17 an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyana ari Allah kataba eta marentah ngukuhkeun Allah al-ihsana kana nyieun kahadean yen kaalusan ala kulli syai'in kana sakur-sakur perkara wa idza qataltum maka di mana-mana maehan aranjeun fa ahsinu maka kudu ngaluskeun araranjeun al-qitlata kana tingkah maehanana wa idza dabahtum sareng di mana-mana pepencitan araranjeun fa ahsinu maka kudu ngaluskeun araranjeun adibahata kana pepencitanana wal yuhidda sareng kudu nyeketkeun atawa ngasaheula anjeun saha ahadukum salah saurang aranjeun syafaratahu kana bedogna itu jalma wali yurih sareng kudu ngagancangkeun kana ngaliwatkeun bedogna ahad dabihatahu kana pepencitanana itu ahad rawahu Muslim al hadis samina asyara hadis anu ka-18 an Abi Dzarrin Jundub bin Hujunada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha kudu sieun anjeun ka Allah kudu takwa anjeun ka Allah haitsu makunta di mana wae ayana anjeun wadi sareng kudu nuturkeun anjeun asayata kana gawe goreng anjeun al hasanata kumigawe ka alusan tamhuha maka ngalbur atawa ngahapus itu ka alusan kana kagorengan wa khaliqin nasa sareng kudu nyieun anjeun pergaulan ke jalma-jalma bi khuluqin hasanin kalawan budi pakarti anu alus rawahu at-Tirmidzi
wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Al hadis tasya asyara hadis anu ka salapan belasna abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu bukti kuring khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam eta di pengkereunana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji poe. Pakola maka ngadawu Kanjeng Nabi ya gulamu hei budak lalaki ini sanyanyana kuring muka eta rek maparin uninga atau rek mamatahan kuring ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat Yafadillaha Yafad kudu ngaraksa anjeun Allah ka Allah Ta'ala Yafad ka maka bakal ngaraksa ka anjeun maka bakal ngaraksa Allah ka anjeun Yafad kudu ngaraksa anjeun Allah kana parentahanana Allah Ta'ala tajiduhu maka bakal manggihan anjeun ka Allah tujaha ka hareupeun anjeun ngabarengan ka anjeun kalawan rahmatna ida sa'alta di mana-mana menta anjeun Pas'alillaha kudu menta anjeun ka Allah Ta'ala wa idasta'anta sareng di mana-mana menta tulung anjeun pastain billah maka kudu menta tulung anjeun billahi ka Allah Ta'ala wa alam sareng kanyahokeun ku anjeun annal ummata kana sanyana umat lawi jitamaat eta lamun kukumpulan itu umat ala an yanfa'uka kana yen supaya ngamanfaatkeun umat ka anjeun bisyai'in ku hiji perkara lam yanfa'uka maka moal bisa ngamanfaatkeun itu umat ka anjeun illa bisyai'in angin ku hiji perkara Qad katabahullahu laka Qad katabahu anu parantos mastikeun ka itu perkara sa Allah laka manfaat keur anjeun wa ini jitama'u sareng lamun ku kumpulan itu umat ala an yadurruka kana yen supaya ngamadaratkeun itu umat ka anjeun bisyai'in ku hiji perkara lam yadurruka maka moal bisa ngamadaratkeun umat ka anjeun illa bisyai'in angin ku hiji perkara qad katabahu anu nyata parantos mastikeun kana itu perkara sa Allah Ta'ala alaika eta madarat ka anjeun rufi'atil aqlamu rufi'at diangkatkeun naon al aqlamu pirang-pirang kalam wajaffat sareng garing naon asuhufu pirang-pirang lembaran buku amal rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun wa fi riwayati ghairi Tirmidzi sareng dina riwayat salian ti Imam Tirmidzi anu ngariwayatkeunna redaksina teh ihfadillah tajidu amamaka ihfad dari kudu ngaraksa anjeun Allah ka Allah Ta'ala tajid maka manggihan anjeun kana pitulung Allah ama maka dihareupeun anjeun ta'arraf kudu mika resep anjeun atawa kudu mika cinta anjeun di dieu mah maknana teh kalawan taat ilallahi ka Allah Subhanahu wa Ta'ala firrakhai dina waktu senang ya'rif ka maka mika cinta Allah ka anjeun fisiddati dina waktu ripuh atawa keur payah anjeun wa alam sareng kanyahokeun ku anjeun annama sanyana perkara akhtoaka anu henteu nepi itu perkara ka anjeun
lam yakun eta moal aya perkara liusi baka eta kena perkara ka anjeun wa sareng ari perkara asobaka anu kena ieu perkara ka anjeun lam yakun eta moal aya perkara liukhti aka eta kasalahan perkara ka anjeun walam sareng kanyahokeun ku anjeun annan nasro kana sanyanya napi tulung ma'asobri eta sarta sabar wa annal paroja sareng sanyanya nakabungahan ma'al karbi eta tetep sarta kasusahan wa anna ma'al usri sareng sanyanya na eta tetep sarta ka usri teh kahese hese yusron lawan yusron aya kagampangan wallahu a'lam bishawab.